Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatu sabi'atu ari ieu eta taun anu ka-7 minal hijrati tina hijrah. Hiji, fi sanati sabi'ati eta tetep dina taun anu ka-7 hadasat terjadi naon gozwatu Khaybaro perang Khaybar wa gozwatu Wadil Qura jeung perang Wadil Qura. 2. Kharaja kaluar saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybaro ka tanah Khaybar likita lisukaniha pikeun merangan pendudukna itu Khaybar. Bani Nadir tegesna ngaran pendudukna teh Bani Nadir. Alladzina tegesna jalma-jalma kanu anu bukti itu lazina a'dhoma muhayyijin eta panglobana tentara anu dicawiskeun dil ahzabi pikeun perang yaumal khondaki dina poean Khandaq. 3. Falama wasola maka samang-samang sadugi saha al muslimuna muslimin ila husuni Khaybaro kana benteng Khaybar rofa'u narikeun itu muslimun aswatahum kana sorakna itu muslimun bitakbiri ku lantunan takbir wa du'ai sareng doa. Faqala maka ngadawuh alaihim ka itu muslimun saha alaihi salatu wasalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arbi'u lapad arbi'u. Arbi'u kudu ngahandapkeun aranjeun kabeh ala anfusikum netepan kana diri aranjeun kabeh. Fa innakum maka saenyana aranjeun kabeh la tadauna eta henteu menta aranjeun kabeh as-somma kadzat anu torek wala goiban jeung henteu menta kadzat anu eueuh. Innakum saenyana ari aranjeun kabeh tad'una eta menta aranjeun kabeh samian kadzat anu maha ngadangu qoriban turdat anu deukeut. 4. Summa qata'a teras motongkeun saha al muslimuna muslimin nakhlal yahudi kana tangkal kormana urang Yahudi. Wahasoru jeung ningker itu muslimun hum ka itu Yahudi sittata ayyamin dina genep pirang-pirang poe liuh biru karena supaya naklukkeun itu muslimun hum ka itu Yahudi ala taslimi natepan kana pasrah. 5. Wa fil yaumi sabi'i jeung eta tetep dina poean anu ka-7 atau masihkeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arroyata masihkeun kana bendera Ali bin Abi Thalibin ka Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa kana sareng bukti itu Ali yastaki eta teu damang kang itu Ali wajaa nyeri naon ainaihi dua socana itu Ali fatafala teras nempelkeun ciduh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihima dina itu ainai fasyafa tuluy ngadamangkeun huma kana itu ainai saha Allah Gusti Allah ka alam yakun kaya yen henteu bukti bihima dina itu ainai naon syai'un perkara. 6. Sumahamala tuluy ngawasa saha al muslimuna muslimin ala Khaybaro ka kampung Khaybar ka tanah Khaybar hatap tatahu sehingga mutuhkeun itu muslimun ha ka itu Khaybar wa taradu jeung ngaluarkeun itu muslimun sukanaha ka pendudukna itu Khaybar wa gonimu jeung ngalap gonimah itu muslimun minha ti itu Khaybar gona imakasirotan kalawan gonimah anu loba.
min jumlatiha eta tetep tina sajumlahanana itu gonaim awanin ari aya wawadahan minuhasin tina perak wa fakhorin jeung aya talawengkar wadah kos katel nu kitu. Qala ngadawuh lahum ka itu muslimun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agsilu lapad agsilu kudu ngumbah aranjeun kabeh kana itu gonaim wa atbuhu jeung kudu masak aranjeun kabeh piha dina itu gonaim.